loba jukut di barala kos hate aing kos barala. Kamari karang anggeus pemilihan RT anu meunang RT Samin, RT Sedeng hele. Mudah-mudahan RT ieu mah terus RT kamari hendak kurang buah-buah nah ieu mah nya. Wah kewe lah tempo heula kumaha kajadianana RT. Biar kitanya coba waras teu otakna. Alhamdulillah jadi RT suka teh dek berat lawana. Ini kecil pisan. Alhamdulillah menang ayeuna. Pona sama dek naon dah. Dibenerkeun masyarakat. Anu bener-bener rek digawekeun kerja bakti terus digerakkeun. Ulah sampai loba nu ngalanggur usaha dibawa ka ieu ka perusahaan cenah digawe. Jangan naon teh diterima oge lah, penting digawe naon we geus. Wih, naon keur naon sih? Sorangan wae geuningan. Kadeleuna kunaon? Ku RT urang. Keur masak, lain ya. Keur ieu mah keur beberes ieu kerja bakti. Ada ka mana? RT ada ka mana? Naon? RT ada ka mana? Ya ampun ieu mah langsung resepan ka saya kunaon sih? Ai daerah aing Kamari RT Sedeng ayeuna budeg. Goblok aing nu baran, lari ieu nya boga aparat teh. Punting. KCP ayeuna. Kumaha? Jalan-jalan. Aing aya nu ngajakan nu budeg ke KCP. Engke we RT ka mana ayeuna heula? Justru aing teh bingung saya ka mana ieu ye. Bingung saya teh. Pas panggil nu geulis. Jadi di dieu cicing ayeuna. Ya, ayeuna mah kieu we tuh teh. Keur loba jelema ngarariung di ditu. Di desa, di RT Garamangkat ka desa urang ke peperen. Gampang lah teh malah, ke Bandung mah engke bareng lah. Kudu ya goblok RT bolot. Naon we ke Bandung musim ieu. Aya musim naon musim ieu bencana ayeuna teh. Mending di dia ngobrol lah. Bencana boga RT kos kieu. Angger we aya ka urang we bener resepkeun ka urang we bingung sama loba nu resepkeun ningali naon nya. Cek maneh lah RT lah. Naon pamit heula sagedeung nya. Sagedeung lah mangga teuing lah. Paling 2 jam 3 jam. Kontrol warga ieu. Bisa anu ieu can makan nggih. Ana RT orang kaya ieu mah RT na oge atuh. Percaya Saya nggih. 2000 mahi lah. Nggih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin, cabang kutuka goblok RT kitu patut menikah pedean pisan hirupna teh. Mit amin ya Allah teh majakin arek di bangsa kedeung arek setengah tahun ke arek saabad-abad mah aing paduli menikah pedean mit amin mit amin bener RT teh kamari sedeng ayeuna bolot amin. Kunaon nu menang jadi Pak Samin. Iya, Jep. Samin lamun teu ku urang mah meunang. Lain masalahna. RT Sedeng pasti ngadat ieu. Nya usah udah ngabocorkeun Jep. Masalahna ku aing duitna geus dibelikeun topi. Loh, sama teh dibagikeun sih ka warga. Iya, nah jangan dibagikeun moal melok maena ieu. Itu udah RT Sedeng mah nya. Pikiran baik sorangan sih. Ngan kieu doang aing poho teh kos balik ka baheula deui teu jadi aparat teh. Pasti jadi preman deui. Moal bener urang komo kitu mah. Geus ngeunaheun dijadikeun aparat ku urang. Terus ayeuna urang kudu kumaha tah? Aya ulah ngabocorkeun ieu. Ngabocor teh naonna? Si mere duit ke henteu ka aing. Ya saya sih ngarti we pan ku aing beukeun aing supaya boga topi. Buset, yong si mah. Ku aing beulikeun tuh dah sepatu ku aing. Ieu dengekeun suara urang teh mahal. Kudu biji di nu hate nurani. Cuma teh bang disogok duit jakeun beuli topi, kalah nyolok si RT eta. Pak Samin. Si Samin. Nyongos nyaho budeg. Bisa digawean ke urang Jep mu budeg mah. Ye, anu teu budeg ge tara ngadenge omongan masyarakat. Komo budeg. Terus kumaha nya urangnya? Pilih mah pake hate nurani. Ayeuna mah loba naon duit Jep. Duit-duit wae di dinya mah. Kopona mah aing duitan moal. Ya ulah gitu yong. Oh ulah. Ya ulah urang mah sebagai masyarakat kudu make hate nurani. Heunteu. Cek aing da rata-rata mah kitu make duit wae ayeuna mah Jep. Heuh sih kitu teh mah.
Sa coba nu nyontoan. Oh ya tiheula nu tiheula. RT Sedeng. Heeh. Oh, itu dah mana tadi. Amun teu main ada sedeng teu make duit. Moal teh ayeuna aing ge. Nah, lamun ayeuna manehna sia urang ngabocorkeun. Aing kan disalahkeun. Ya nya embung disalahkeun mah. Masa geus cing api-api teh nyaho urang goblok. Nanti terus sama nyat teh nyaho da aing ngaranna pemilihan mah. Kade sia mah. Ulah yang bersih sorangan aing nu bebaskeun. Wah, kok aing geus tutup. Mulai wae sih sia mah. Duh, kiraku aing eleh. Aing ngecek ke warga. Amplop aing dibagikeun teu nyampe. Jepri Iyong ngopi jeung aing, ngenta kuota ka aing, uang jalan ka aing. Ari milik ka batur. Ku aing amprok si Jepri si Iyong dikenyot ku aing ubun-ubunan aja. Goblok. Duh, ya baru dah kong tadi bersihan ya kalau torkio ya. Kebenaran aya Kang Alek ya. Runtah yon. Kang. Alhamdulillah. Nempo si Jepri jeung si Iyong teu? Bawah sana pohon. Naon teh? Aing eleh ya. Jadi RT. Naon? Jadi RT. Geuning bisa eleh. Amplop nepi teu ka Akang. Oh, Saya nitip wah. si Jepri. Wah, goblok bener. Aing geus ngabagikeun 30 amplop Kang, termasuk Akang. Kasih Jepri jeung kasih Iyong berhenti titipana. Heuh. Eta mah jelema kos kitu mah kudu bebekan. Tah, eta bener Kang. Ngerakeun atuh sepangkat didinya kudu eleh jadi RT. Aduh, aing Kang era aing Kang. Bener aing. Aing lewat warga Enggak saya aing. nama teangan si Jepri jeung si Iyong teu balik tah. Coba manehna uang jalan minta ka aing. Bare hiji sora Beli meunangna. pulsa ngan hiji eta ge Astagfirullah. pamajikan aing anu milihna. Geus teangan si Jepri na geus. Ega Kang, Hayo, hayu. goblok emang. Aing geus ngabagikeun amplop. Gagal atuh kos kitu mah. Aduh, ngerakeun aing mah. Aing berarti kudu turun jadi ka jalan aing jadi RT pemasukan Kang. Kang, berarti kan. Nong, era teu ngera kunaon. Nong. Ay, kagung kenapa? Sini kunaon sih? Mantan. Kohor teh saya gua teh hutang. Oh. Urang mah elehan nong, lain eleh elehan. Geus hidup periode. Ayo. Alik nong. Alik. Kada heula, Kang. Aing era lewat dia. Buset, tinggalkan diri. Kadere. Itu kayak gini bahagia. Nggak boleh RT Sedeng, RT budak. Hei, Garila. Ayo, kamu tuh kainan tuh. Garila. Gak nama mere. Cuman gue si Iyong yang gue si Jepri ya. Tah. Tah. Bang dorongan bunga banyak kita. Karunya aing banget RT. Ini kuat memelas gitu nya. Coba lah. Nah, sia ka mana? Ka mana-mana sia ya. Ku aing ya. Deui yang sia kabeh ya. Aing ya. Sia ya aya urusan naon ya jeung RT ya. Aing kemarin kan nitip amplop ka sia duaan. Ku aing ditanyakeun ka warga eueuh nu narima. Bagian aing kita menang aing amplop mana? Buset, Kang. Dibagikeun geus akang teu kabagean. Nah, ame kita kudu kabagian pan dihitungna ge geus ku RT lin. Heuh. Dibagikeun teh cuman jigana RT Samin ngebom deui. Manehna ngebom deui? Ngebom deui. Wah, si Samin goblok. Tapi aing teu tarima ya. Kakang Alek teu nyampe eta. Emang Kakang Alek mah Aing nu teu ngartina kieu ya, Jep. Dengekeun ku sia Yong. Ieu teh meureunana kumaha gerakan urang. Kunaon suara teh Bang hiji meunangna. Tah, eta aing teh nyolok apa jeung mana teh Tah, nyolok? aing nyeri hatena eta. Pamajikan aing doang nu milih aing. Sia milih saha? aing ge sia mah ngeunang hiji suarana. Pasti urang nu kasalahkeun. Siapa? Yo, teh emang ku aing kudu kontrol hiji nyolokna. Minimal pamajikanna jeung sia duaan teh meureun Tah, dengekeun ku sia tiluan minimal aing teu nyeri hate teuing. Ieu mah aing ngan suara pamajikan aing doang.
Pan siap panggedena diberi duit ku aing operasional ongko. Wah, pasti nu ngitung lah teu bener teu penting teh. Ayeuna mah kieu we mana bukan duit sabaraha ayeuna. Cokotan-cokotan sia gede teh. siga nama topi tah aing Bener, kacang ya? halus ya topi. Dia kan. Buka. Bro teu teh. Buka. Ieu mah pamere. Buka cek aing ku aing daripada ditonjok beuteng na sia. Buka. Goblok teh. Jadi RT kudu ngontrol warga ya. Ayeuna mah saya naon. Wah, aya naon ya? Piduiteun sigana ieu mah. Hei gitu ya. Ya. Bener sih ya. Ki, Kang dibagikeun gitu mah. Aya naon ieu? Mana sebagian saya mana ieu? Pak RT. Teh, guru tugas pertama ieu. Bagian saya mana ieu masalahna ieu? Sia teh ngebom kami bana duit. Lumayan sih tapi na gede oge. Guru hayang boga di duit ayeuna hayang kembali di uang ka ieu ka saya. Da gede kamari saya duitna gede. Duit naon teh? Ye. Teu ngarti Jelaskeun teh. Yo, RT ngebom teu ke pemilihan. Orang kapan nungguan di dinya ngamari teh urang nungguan. Ngajak ieu kerja bakti. Aduh, saya ngante kudu sehat atuh teh. Aing piraku menang hiji suara. Wah, ampun Ya orang teu ngarti ieu. Orang jadi RT kunaon ya jadi RT-nya jadi kieu. Jadi RT beak bara duit. Tah urang jadi diamuk ku Kang Alex jeung RT Sedeng ye mantan ye. Oh, yang geus kitu mah gampang isukan deui lah. Isukan. Isukan bareng-bareng. Udah aing geus pusing lah. Awas ya. Bareng isukan. Teh, bu pembalasan aing teh. Kang geus mangkat. Anjing goblok ieu. Nun. Juk nuhun wae. Ya. Kerja di RT ngebom itu Kang Komeng adat-adatan jadi preman ieu mah. Orang kamari kan kamar si ini tuh kemana panggil peuting kamari peutingnya. Aneh ka mana deui ulin ka mana? Orang jadi RT ayeuna mah, jadi RT. Mau bisa kemana-mana moal. Ngebom tuh. Aduh, enggak bener. Duh ampun warga sebetulnya kebagian dana seetik mah. Malah aku nu lain tadi bagi-bagi duit. Bayalah tina naon lah. Urang nangan di mana we duit malah. Deula lah orang neangan Neangan randal sekalian lah.